calon pangantin papakan saksana jatuh pihoga sampai kali yang macam kebari lain ke tali silaturahmi saurna teh pamit dia sada acara di kawitan teh urang sami-sami doa Allah Subhanahu wa taala pangkat supados urang teh dipasihan kalancaran di tengah ayeuna. Oke pamit saat acara di kawitan teh aki pada sejak ngaraja heula ngaraja doa cenah ku raja pamunah sampun kanu mahagung kanu kagungan pun payah pun jelekna teu kelar gumlar lagi pating kaletik di bumi pating polisi kumelar di awan lahirna yang aku kecana alhamdulillah raja doa raja punah mari Allah dina rasa anu rumasa dina rasa anu rumasa dina hati anu masken dina iman dina Islam kitabna Al-Quranul Karim sama malina teuing arina yaga ieu tukang kenana maklum itu cenah di urang tebing jadi diblakukeun ki seueur teuing aduh alhamdulillah ya ieu aki terus sumping di dia di mana cenah ieu teh cenah kaca di Ciwaru di dusun Ciwaru RT sabaraha cenah RT RT 3 RW genep cenah haturannya wilujeng sumping tah cenah ieu alhamdulillah pas dibalakan cenah hatur nuhun upami tos dibalakan di masak seueur ka dituna cenah ge tong dianggap heureuy mah cenah aya nu kararitu we cenah ge sok kaca prung cenah ge alah tata geuningan boro bade disampeurkeun tos nyampeurkeun nyalira geuningan alhamdulillah aduh alhamdulillah geuningan aya keneh deui alah si cia apa ngantena dipangker seueur gitu alhamdulillah alah Spanyol si ibu masih dipangkerna deui cenah moal ieu teh aya keneh si ibu dipangker dinu lawaja moal ieu teh isin kurang dieu aduh alhamdulillahnya si urang kapalih pangker itu cenah urang tapangan heula ka pangker musik sekali lagi yo alah 1 2 3 alah
bapak kerjaan sendiri ya. Alhamdulillah tak ya. Oh kata iya cenah seueur kieu. Alah. Aya keneh terang. Tah aya teh. Yo di paling pengker cenah ge. Aturan nya ka sadayana alhamdulillah pada bingah ieu mah bingah. Sekali lagi saya senang pengen bergoyang sering bersama dusun Ciwarung di Stadion RW Kemang. Di faktor ayah kene dengan sahur kata